Bismillahirrahmanirrahim. Paslun arietaji pasal. An-najasatu ari najis salasun eta ayat 3. Mughalladhatun tegasna najis mughalladhah wa mukhaffafatun sareng najis mukhaffafah wa mutawassitatun sareng najis mutawassithah. Al mughalladhatu ari najis mughalladhah najis berat mughalladhah. Najasatul kalbi eta najis anjing. Wal khinziri sareng bagong najis bagong. Wa pariyadihima sareng anakna salah sahiji anjing jeung bagong. Taya pasal netelakeun tentang najis-najis. Najis teh kabagi kana 3 macam. Kahiji najis mughalladhah, najis berat gitu. Wa mukhaffafatun sareng najis muhaffafah najis ringan. Wa mutawassitatun sareng najis naon? Mutawassithahnya jadi sedang najis pertengahan. Seperti mana contohna najis mughalladhah? Al mughalladhatu najasatul kalbi. Najis mughalladhah mah contohna teh sapertikeun najis anjing. Ta mengenai najis anjingnya, anjing mah memang aya pendapat lain saresna. Ngan ieu mah dina mazhab Syafi'iyah mah bahwa najis anjing teh seluruhna gitu anjing jadi najis. Talamun pendapat lain mah kan air liurna wungkul. Anu nganyatakeun najis air liurna wungkul. Tapi di mazhab Syafi'iyah mah di mazhab Syafi'iyah mah saresna mah jadi asadu ihtiyatan tanya. Lebih hati-hati. Sabab naon? Sabab tina air liurna teh kan osok naon? Osok ngagegelan onana. Badananya gitu. Nah itu najis anjing. Wal khinzir najis babi antaranya. Hari babi mah ada ayat tertera di Al-Qur'ana. Wa pariyadihima sareng keturunan ananya anak-anakna salah sahiji anjing jeung bagong. Tasami eta najis mughalladhah najis berat itunya. Wal mukhaffafatu sareng ari najis mukhaffafah najis ringan. Baulus sobiyyi eta cikompol bayi. Alladzi lam yat'am anu can balang dahar eta ladzi ghairal labani kana salianti asi air susunya. Walam yablug sareng acan dugi eta bayi al haulaini kana 2 tahun. Wal mutawassithatu sareng ari najis pertengahan najis sedang sairun najasati eta sasesana najis anu kadua mah najis mukhaffafah najis ringan enteng najis enteng nya eta saperti kompol bayi anu can balang dahar salianti cai susu. Bari acan dugi usiana teh kana 2 tahun. Eta mah najis mukhaffafah ringan. Wal mutawassithatu sairun najasat. Sareng ari najis mutawassithah mah ya sa kantuna tina najis-najis mughalladhah sareng najis
mau papa salianti eta mah salianti najis mugolado mau papa masukna kana naon kana najis mutawasito seperti si kompol budak gitu barudak anu geus leuwih usiana gitu misalnya eta mah gitu termasuk we si kompol urang oge tawa tinja gitu pokona mah salianti anu dua kasebutna teh najis mutawasito wallahu alam bisawab.